Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aturan baraya kaum dangu tebang dangu deui sareng Mang Maman. Baraya sadayana mugia aya dina ginanjar gawe lujengan sareng aya dina banang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang ngadongeng deui paraya kaum dangu, urang neraskeun hancah dina carios dongeng kalayan judul Sedan Guha Sambarani nu dikarang ku Bapak Endang Sumarna nu diropea deui atanapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados tenyang golong teuing kana waktos hayu urang lebeh ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca kiwari teh wah dibikudoy siapa bungal aradika barang tiga gaula arti aradika tara aya kaiga dan kakaula mawi rumaos bae ger sayang munghapunten da teu terang manawi teh teu aya ger sayang nu ngageugeuh dina Guha Sambarani teh ceuk Mang Dira. Jadi aradika teu jauh yen kaula raja ieu guha. Tumuhun eyang ceuk sararea. Saur manuk bari tararungkul teu wani nempo beungeut mama dukun nu keur kasumpingan goiba. Ieu kaula mere surat dina baju awewe yen lamun hayang kapamilik deui eta awewe nu ngaran Siwati kudu babakti lilana 3 bulan ka kami. Ku kami ditunggu moal waka dikawin rek dikukut heula tapi arandika salila 3 bulan kudu mere babakti ngarti. Nah, moal tiasa dipaparinkeun ayeuna wae atuh eyang. Hawatos ka Ibu Ramana nu sakitu adug songkol palai sareng puterana. Mang Oji nyarita sanajan bari ngadeg-deg. Masih kene jan ngarti. Arandika masih kene dengarti. Jeung kaula kudu babakti heula sajaru 3 bulan. Pasti awewe dipulangkeun deui ku kula. Jeung ku kaula moal diganggu sumauna dibaehan azawa digawin. Asal nyumpunan syarat-syaratna. Daek teu daek kudu babakti heula. Ngarti? Baraya kaum dangu ararea bating rareret jeung pada baturna
bingung palikiranana kumaha pinyanggupeunana sabab tempo 3 bulan teh lain sakedeung. Sedang nyiwati perlu kabanggi sarta kacida piadu gelajereunana nu jadi indung bapana. Sanes kersayang naon syarat-syaratna teh nu kedah ku abdi sadaya dicarumponan. Hatim buru-buru nanya. Gampang. Kaula minta babakti di Arandika. Dina saban-saban malam Salasa jeung Jumaah. Uhayam boda siji, beas boda 1 lombong, congcot 3, bucu aseban, endog 20 siki. Ngerti? Ceuk eyang adawa Raja Guha Sambarani. Para saderek kali para sepuh-sepuh sadaya, ayeuna mah langkung sae sanggeman bae ieu kapalaina kersa eyang. Margi upami teu kitu tangtos nyiwati kana hese dipaparinkeunana. Ceuk Hatim mere saran kabalarea nu pating haruleung. Lantaran sararea pada bingung tungtungna nganyakeun kana saran atawa nasehati Hatim. Semuna tuh kasayang, namun disuhunkeun ridho ningali we kersa mabarinkeun kalayan nu saenggal-enggalna. Ceuk Mang Dira bari acong-acongan. Syukur. Syukur. Ku kaula dibikeun dianterkeun ka tempat Arandika. Lamun geus dijumponan syarat-syarat nu kasebut pieu teh. Kersayang Raja Guha mani ngagagak. Laras kersayang haturan nuhun sadeacana. Mugi-mugi luntur manah maparinkeun nyiwati kalayan saenggal-enggalna. Ceuk Mang Dira acongan. Ayeuna mah lain ngajurung laku ka Arandika. Jika baralik kentong hayang babanggi heula jeung nu kaasupan ku kaula. Sabab ieu mah kaula lain si dukun ieu nya. Arindit ka ditu. Ceuk Kersayang. Aduh, baraya kaum dangu, sararea bangun nu kasentak, yung narangtung, ria baralik bari pog ngaromong bari bareng. Wilujeng kantun Kersayang. Wilujeng kartun Kersayang. Nu baralik rada ngandung kawuyung. Nandang kasusah jeung karempan tina soal nyiwati. Nepika kudu nyorang 3 bulan dikerem atawa dikukut ku setan Guha Sambarani. Ari rek dijorag ka Guha saha nu wani kawantu Guha Sambarani lain deet-deet tepung ka puncak digalina
ihanda. Hiji peuting bentang-bentang maragbag kaayaan beuting teu pati teuing poek saperti sasari ngan angin nu turun ti gunung tetep ngagalebug nebag tatangkalan nu katempona bating palalenong dang daunan ting garuyang. Wayana angin kitu oge tetep cukup keung pikeun jalma-jalma nu ngaleut ka sisi gunung Haruman marawa tolombong di eusi beas ditanggung ku saurang pangheulana. Sawareh ngarelek hayam bodas tilu yayang garbungkul minangka congcot jeung endog dibawana kana nyiru disaruhun ku lalaki da ari awewe mah taya saurang urang ajan mudaek mariru baroraah da sarieun nu mawa kukus panghareupna minangka nu pangkolotna nyaeta Mang Dira kadua Mang Oji. Baraya kaum dangu barang geus rek nepi kana lawang guha nu meredong poek sarta kahalangan ku tatangkalan nu hararieum gelebug angin ngagelebug maniseah nebak dang daunan jalma-jalma bating rarengkong asa-asa rek naruluykeun lembangna kulu pundukna bating paruriding. Batur-batur ulah bating rarengkong ayo tuturkeun ceuk Mang Dira. Ayo. Buru-buru ngaratere tepi. Mang Oji ge ngajakan nu di tukang bari panonna mah mureleng ka hareup kana lebah lawang guha nu poek mongkleng. Mangga dibayun ceuk nu di tukang. Bareng yuk ganjang. Mang Dira rada nyereng kedah manehna ge rerempodan. Mun ari sareng ngarendeng mah atuh Mang da moal cekap kapan jalan satapak ceuk nu ditarugang. Olo barudak mah barorangan si oreng teh. Jadi gatuh paralik ari sararieun mah ceuk Mang Dira bari balik ka tukang. Ngatuh Mang kuring sararea rek wangsul ti payun ceuk nu ti tukang bari ngarandeg. Ulah baralik hayu anggur si ceuk Mang Dira tewaseun rek pada naringgalkeun mah. Paraya gaum dangu bring sararea maraju deui nuturkeun Mang Dira jeung Mang Oji. Barang geus nepi kana hareupeun lawang guha nu kariung ku tatangkalan katempona geeuman madag ting baruringgag bulu punduk kolobrasna sora pangpung garing uragrag oge katebak angin. Jalma-jalma bating rarenjag sarta ting sareak hatena. Babawanana kangge babakti ka kerja eyang teh tarurunkeun
Barudak ceuk Mang Dira bari culang cileung. Ayo, darariuk sarareanya. Kade ulah boga rasa sieun nya. Sabab ieu mah karsa eang, ceuk Mang Dira deui. Diuk, sararea darariuk. Mang Oji marentahkeun deui Dariuk. Gek sararea cari ngogo. Nyalang hareup kana liang guha nu merdong. Munggah patumpang-tumpang pada dempet tina bakat ku sieun. Letek Mang Dira meulemenyan dina ruhang nu burahay menyan sagede peureub disakalikeun. Gerenyem mapatkeun kalimah-kalimahna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi eang sinembahan nu ngageugeuh di guha ieu nampi kana sanes kanten pangabakti di putu-putu urang panjenengan. Sareng mugi nyewati dipaparinkeun deui ka putu kalayan waltos nu enggal ulah dilamikeun awatos ka kulawargina, ceuk Mang Dira. Sararea milu gegerenyeman nurutan ti tukangeun. Baraya kaum dangu keur anteng marapatkeun kalimah jeung mumuntang supaya wati dipulangkeun deui. Sieun angin mapaidang daunan mataknya bulu pundu. Teu kanyahoan ti mana holna aya suara nu dimimitian ku sararea tayang nu bisa ngejat ngayek-yek berat rek cengkah bari silih reret jeung baturna. Urang kabung. Oh, Sorana agem. Urang kampung. Inusuni gireun lawang guha ngabeleg-bege bari sorana ngencreng leumpang ngagegag. Geungeuna bablang sarata tulang igana gatara barodas nyampeurkeun nu keur susuku. Au. Eta Dragdeg sararea lumpat asa tararik ceuk rarasaan mah. Padahal tuur teu bisa ngalengkah bakat ku nyorocot kedeblug labuh. Au. Eta setan. Nyikik bari ngagegag sorana cereng-cerengan tambah deukeut. Lu lompat batur. Eta. Au. Ing darugdug
bari ting kedeblug teu tolih da itu di itu ieu malah nepi ka aya nu lesot calana kolor sagala jeung sampingna tinggalin teu tolih terus lumpat bakat ku soak jeung sieun mani geus asa gep bae kana punduk Mang Dira paraya gaum dangu munggah ngagegag bae kurawil kana agar kita jong blug labuh. Kurang kampung. Ayo. Nyamperkeun nu tinggal blug labuh. Atuh mungguh ting koceak. Aya nu calangap teu bisa nyuara. Sawon di ditu. Tolong. Maksakeun hararudang bari lumpat sakalumpat lampet sedengkeun ku baturna geus tinggalin. Aduh nu tinggalin teh badi tunggul di parut catang dirumpak ngadurugdug lumpat ka lebak. Lesor aplikasieun jeung titinggalian nu matak serem pikagilaeunana. Dadegan jalma nu tinggal rorongkongna teh ngiles deui sanggeus urang kampung lalumpatan mah. Baraya gaum dangu daratang ka lembur tinggal berug narembrag banto imahna masing-masing nuku pamajikanana ditulakan. Atuh tinggal berah anu kuat pantoana mah atawa tulakna lelewodeh sakali nembrage rebah jalmana blug nam kubanindihan panto bari teu eling bumi alam din tinggal nu di imah ting jareri tereuaseun budak-budak tingalear carerik kagebahkeun ku nu nembrag panto. Orokaya nu koncina pageuh pantona weweg tinggal dodogengan dina panto rek ngagorowog tara taya soraan da kebek ku sieun jeung asagep bae aya nu nyewol bujur atawa punduk tungtungna dodogeran bari molotot sungut calanga. Baraya gaum dangu nu di imah ngadenge nu dodogeran gegedor kana panto jeung teu ngomong teh kalah ngarahep-hep sarieun samarug setan guha datang sok sumawona ngadarenge deui nu ting jarerit mah kala beuki ngabaruleun maneh ku samak bari ngayeuk-yeuk. Bola. Ngadenge suara gitu pokna mah atuh nu di ari mah teh kala beuki ngayeuk-yeuk jeung teu bisa nyarita dasorana haw-hawan semunu haros-os
nyebutlah antulak ge antulak nyahoeun yen salakina nu meuntas dibeberi setan di Gunung Haruman. Dina geus rada soraan deui mah bakat kulila dina golodog dodogengan jeung panto bisa oge nyuara bener sarta ngagorowol. Naon tulak heh? Boro-boro heh. Lain boro-boro. Saha akang eta teh? Ceuk ngudi imah bari sorana ngadeg-deg. Hanya boro-boro. Kami sieun diudag setan. Di mana diudagna Kang? Ceuk pamajikanana. Bari ngagojod keneh dina kasur. Ih, buru-buru laan. Iya teh kunaon? Ceuk salakina tambah sesentak. Keheula atuh neangan heula kayu api. Pareum lampuna. Ceuk pamajikanana bari cengkat uyup ayap. Buru-buru. Buru-buru heh. Salakina bari gegedor jeung gegejelig sedang bujur jeung punduk geus asagep bae dicebol setan. Di mana tadi ku akang disimpena kayu api teh? Ceuk pamajikanana. Kalah nanyakeun jeung mawa ngobrol kanu keur sakitu soakna deh. La ilaha illallah. Item rage pantuana. Hayang bejad sia. Heug atuh, ceuk pamajikanana. Bari mukakeun tulak bray dibuka pantona. Nah maneh teh hah? Kami diudag setan deula. Ngalaan tulak harares Ceuk salakina bari ngaheulakeun bujurna asup ka imah. Gebrug nulakan deui pantona. Baraya kaum dangu datang ke tengah imah blak mangkarag bari ngahegak. Ayah ulai. Udah. Aduh. Allah. Ulai. Eta. Aning baha. Ceuk manehna ingeteun deui kana waktu cereng-cerenganana bari ngagegag rorongkong wungkul. Mana Kang? Ceuk pamajikanana bari ngarontok ka salakina ti kekereket. Alik ya. Eta. Mana? Pamajikanana tambah ngageter bari rapetina beuteung salakina nu keur sakitu sarua sieuna teu teh malah leuwih da diudag. Sapeupeting eta di saimah-imahna jara rembling iwal di sora budak nu ngadadak ear mah da kolot-kolotna mah jigana aya nu payah ngaharegak mentas lumpat nembrag banto jeung kasieun can leungit tina titinggalian jeung dedengeanana. Isuk-isuk katarararipuhna aya nu taratusukuna ti kakarait kana cucuk jeung tunggul. Aya nu jalalonto war tarangna
urut disusut kana tunggul seukeut jeung batu. Aya oge nu terus garering paranas tiris bari teu kurang taratuan mah. Baraya kaum dangu nu masih karuat keneh lempang maraksakeun indit nyampeurkeun Adim di imahna, ngajak ka mama dukun deui supaya ngambatkeun deui Raja Guha arek marenta ampun jeung supaya bergara nyuguh tea ulah ditembongan ku jirimna sabab sarieun. Harita Mang Oji, Mang Dira jeung sabaturna nu masih jarag-jag keneh mah arindil. Dim, ulan. Embala Adim bari gurudug nyampeurkeun kaluar nongho tina panto. Licik Adim mah teu milu babakti ka kersa eang teh ya. Kapan peuting kuring sabatur-batur diudag kunua tinggal rorongkongna, ceuk Mang Dira ka Adim. Wah, nah leres Mang, ceuk Adim bari colohok bengong. Sing demi Allah mun bohong tuh babaturan urang loba nu ngadadak gering jabati soak teh katambah taratu tah. Amang ge tarang John Tower labu kana tunggul kai anu seukeut. Kutan nya eta abdi mah Mang, wengi tadi teu aya di dieu, ngalongok pun paman di jati margi teu damang, ceuk Adim bari menjerong ka Mang Dira jeung Mang Oji nu pada jalon tawuran tarangna geus puguh ing nu sarejena oge nu bared sukuna nu beungeutna cindeugna mah rupa-rupa we. Samaruk teh harijang Adim nu matak emang mah percaya ka mama dukun teh moal jang jaya bener-bener sakumaha cariosanana nyata. Ayeuna mah moal kapalang mikolot ka anjeunna. Urang kaditu deui Tim, amang rek menta permuhunan yen supaya dina nyuguh kersa eang Guha Samparani ulah nembongan perkara susuguh mah keundaku urang ge mual dibawa deui, ceuk Mang Dira. Mangga atuh Mang, nyaha ayeuna wae kitu. Tembal Adim curing hag pisan diajakan ku Mang Dira jeung Mang Oji mah. Ayeuna wae jang, wayah nanya, ceuk Mang Dira. Atuh mangga, ceuk Adim bari turun. Baraya sararea meureun aya kana 10 urang mah ngabring deui muru ka pasir legok nepungan dukun deui. Sakumaha kamari teh bae Adim buru-buru ka jero sorangan ngiberan mama dukun supaya keluar. Cacariosna di luar maklum di jero mah moal kaasup kencal mana dah heurin tempatna. Lila urunyung mama dukun teh keluar papakeanana angger keneh nu kamari can salin-salin diiring ku Adim. Ada yang nanahaon deui
Jajang ka mama araranjeun teh. Ceuk mama dukun bari diuk dina bangku awi. Suh, aya pisang geumeun nu penting mama, ceuk Mang Dira. Baru aya kepentingan. Cing, taon deui nu penting teh. Ieu mama, mugi dipaparin bong bolongan ku mama sareng sing tiasa nganutkeun bari darekdek Mang Dira nyaritakeun lalakonna basa peuting bae. Oh, jadi gitu. Ceuk mama dukun bari ngahuleung sarta terus unggut-unggutan. Sumuhun mama, ceuk sararea bareng. Yayeun lebak kieu bae. Khusus ti mama bong bolongan teh. Nya salah bener mah duka teuing. Ngan perkara susugu atawa pangabdakti teh ya. Nu penting jadi kurang lengkap. Masih aya kekurangan. Jadi kurang teh ieu make lauk bibit sajolo nu geledena hampir sagede-gede pingping. Eta teh kasenengna para prameswari Raja Guha Sambarani maklum kamari lalium meureun da teu nyaurkeun nya. Ceuk mama dukun. Sumuhun mama, teu nyaurkeun. Nu mawi abdi teh teu kedah sayogi lauk bibit. Ceuk Mang Dira bari olohok. Ya, engke beuding engke sakali deui babakti samodel nu dibaktikeun peuting tadi ditambah bibit sajolo. Perkawis eta mah syarat-syarat mama. Ku abdi sadayana ge dicomponan mangga pisan da aya. Mung ieu we narah 2 kali ka lawang guhana sieun. Ceuk Mang Dira bari bibiri gidigan. Baludak borangannya. Ke aduh. Urang pikiran heula ku mama. Ceuk mama dukun bari ngahulang. Ya, kieu bae barudak alisieun mah. Pek bae di imah urang di ditu di lembur. Pilih imah nu rada gede sarta bangsa susuhna. Kudu diwadahan kabeh kana tolombong. Kitu deui congcotna ulah dina jiru kudu dina tolombong. Pek doaan di ditu di imahnya. Ceuk mama dukun bari nyerenge. Dah mama, upami dirorompok mah manggalah. Keun dirorompok abdi we da lega. Ceuk Mang Dira bari satengah bunga pedah moal kudu ka guha langsung. Enggak. Nya aduh. Pek ayeuna mah gerak kaditu baralik lain ngajurung laku ngan kapan kudu sasadiaan. Engke ngabaktina kudu dina tabuh 12 peuting. Pokona supaya sinembahan Guha Sambarani keur waktosna para rai tuang. Ceuk mama dukun ngajurung baralik ka nu daratan. Mangga mama, nuhun atuh di bong bolongan kitu. Keun bibit mah
di abdi ge seueur. Ceuk Mang Dira bari sararea naluturkeun baralig, da Mang Dira balik maneh ngincid. Baraya gaum dangu daratang galemburna taya nu caricing kabeh saradia susuguh pakumpulan ti saban imah. Ayam bodas tilu aya deui beas 20 liter, congcot tilu aseupan, endog 20, bibit 2 dijelepengkeun teu diasakan da kuduna atahan. Abe pangabakti teh dina tolombong diwadahanana nurutkeun panasehat ti mama dukun Pasir Legok. Ya, ayeuna mah urang geura beberes bae di imah Mamang. Ambar-ambarkeun samakna nu pararesi pikeun urang engke ngariung ngijabkeun ieu babakti kagersa sinembahan Guha Samparani. Malah engke mah da di imah awewe ge karumpul supaya rame. Ceuk Mang Dira bari cakah ciki ngalah lauk jeung hayam ge unggul. Badira nu ngaluarkeun anak teh. Sumuhun Mang, dupi amparanana di mana? Ceuk hiji awewe. Di emang ge aya 5. Bisi kurang nginjeuman bae heula kanu sejen. Ceuk Mang Dira. Saya atuh Mang, meungpeung siang keneh. Ceuk awewe bari ngaleos ka imah Mang Dira rek beberes nyaeta iloh dituturkeun ku babaturanana. Dur bedug magrib jalma-jalma urang dinya mah pada ngarasa karareueung beda kajadian-kajadian nu lain lumayan matak pikakeungeunana sarta geus aya buktina nyiwati nu masih keneh keur diarolo-olo ku pangabakti supaya nu ngageugeuh Guha mulangkeun deui. Malah indung nyiwati brek we gering kaleleban ku anakna. Baraya kaum dangu waktu beuki nyerelek harita geus tabuh 11 peuting sakumaha satengah 11 peuting sakumaha babatah mama dukun ngababakti kudu jam 11. Di imah Padira geus ngariung awewe lalaki kolot budak nu pada rek marilu nungkulan nu babakti. Sadaya para hadirin nu sami pada sarumbing, urang teh sadayana pada nyarakseni yen aku ayana kikieuan teh jalaran kapalaina nu ngageugeuh di Guha Samparani. Bilih bayar anjeunana da sifat halus atawa lemes ku urang kantos kateler-teler kagadabah sareng kagandengan. Mugi ka urang ngahapunten. Kaduana nyomponan syarat nu basa wengi kala langkung teh ieu lauk bibit. Ayeuna ku urang kaberkahan kasalamatanana
Mugi-mugi deui nyiwati enggal dipaparinkeun deui ka urang. Amin. Para hadirin raeng. Sok atuh sadaya ngiring ngucapkeun kalimah-kalimah atanapi dua-dua ceuk padira bari meuleumkeun menyan selebung mendung kamanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Jisim abdi sadaya 1000 ampun salaksa nyuhunkeun pangampura. Agung ka Allah jembar kakarsa sinambahan guha samparani nyanggakeun pangabakti katampi ceuk Mang Dira dina sarsilahna. Baraya kaum dangu sararea miluting karunyem sarta jempling eueuh nu daek nyarita. Kawantu keungna lain lumayan di luar kadenge angin nyeor nebak bilik tembus kana liangna nu di ari mah kacida pating paruridingna. Di luar cuaca ngadadak haleumheum angke bulan jeung bentang katutuban mega hideung nu pating garaleng di langit. Poek mongkleng buta rata hideung meredong ditambah kilat pating burinyai katara di jero imah. Mungguh pikeun jalma nu ngariung beuki ting paruringkak bulu punduk. Sorasi tuncuing disada di beuting. Olot budak awewe lalaki ting raringeuh bari silih reret reujeng pada baturana nu ngarariung. Baraya waktosna barantos hep jaga urang Sunda enjing insyaallah diteraskeun. Atur nuhun pisan kasadayana anu atos subscribe jeung anu atos satiana. Apunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia ku sadayana dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.